Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Sok bayang abdi mah inget Pak ari meleman pertama baheula. Sok gerak enjing cepebri, matak sok aya paribasa jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru. Melem pertama silih ciwitan. Eta teh bener cek alaman ku abdi. Salaki abdi diciwit leungeunna ku abdi tepikeun kagetihan. Eta di kamar meleman pertama ku abdi ditaros di doja. Ah sakit enggak? Teu ngajawab ieu, leungeunna ka diasongkeun deui ka abdi, iwit euy cenah. Padahal mun era mah diciwit meureun panyarekan ge meureun wah bea karep. Da balas manja atuh keur panganten mah iwit euy cenah. Abdi ge maleman pertama hayang hitut da teu wani atuh. Sok saha anu hitut maleman pertama hareupeun salaki meureun di kumaha mah carekan. Ih atuh ieu teh da tahan harga hayang hitut ih diempet-empet we. Da geus teu kuat beuteung mah teu bisa diajak kompromi atuh. Eta teu kuat abdi api-api kaluar sugan salaki teu nuturkeun. Ayo pas dina lawang panto kalepasan abdi hitut ngik eta salaki geger nunjuk yayang entutnya cenah untut bari rowas sieun dicereikeun entut balugu cantut entut era Pak maleman pertama yang hitut beda jeung ayeuna bapak teu hayang ge dihajakeun salakina di dapur tut ditemal ku pamajikanna ti kamar pret torajol anakna brot ayeuna mah eueuh ka era pagede-gede hitut subhanallah aya ibadah capek ibadah naon ibadah capek teh ibadah haji ibadah umrah tuh teruskeun ka Pak Haji Apip Pak Haji Ibu Haji Yuyun ibu kantos ka Mekah teh acan hoyong ka Mekah geus daftar encan ieu atuh sareng rek mawa atuh Bu Haji cenah teu boga duit da urang mah anger we kana naon ieu teh duit mata abdi ge yeuh ibu di dieu ngaos teh hoyong jadi amal lamun jadi amal pasti abdi balik bakal menang doa lain duit duit we abdi mah hayang menang doa masalah duit mah kene kumaha Pak Haji Apip eta mah dibere we duit ku Pak Haji Apip syukur abdi mah henteu wae piraku nya piraku da Pak Haji Apip teh jalmi eling eueuh tingali piraku ieu teh lagi meuni gagah meuni mewah meureun sabaraha puluh juta yo ari ka abdi mah 5 juta ge nawar. Ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret subhanallah keun bege tang baji da abdi mah tenang dionang ku Pak Haji mah da Pak Haji teh jalmi elingnya bunya eling teu Pak Haji Apip tah mun ceuk ibu eling ke abdi mah kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Pak Haji Apip teh eling mun mere leutik berarti henteu tegede oco ya lo sopan ka Pak Haji nyebut eling subhanallah alhamdulillah Pak Haji ya sedikit permasalahan abdi riut mastaka bakal damang margi aya kopi good day bade dicobi heula jigana ieu bakal kurang amis naon sababna kopi sabungkus caina meuni pinuh abah teh keng melong wae ka abdi abah teh resep kana kopi resep ka abdi bah bismillahirrahmanirrahim luar biasa pas hatur nuhun riet abdi ilang ngan ieu panyakit tuur masih keneh teu acan ilang abdi gaduh panyakit leuleus tuur Pak ieu biasana cageurna teh ku teh pucuk ieu teh subhanallah aduh atur nuhun ka akang kameramen akang teh tadi mah di ditu jadi pindah ka dieu nya badi ilik-ilik eta buuk teh boda saware hidung saware jigana teh sakedap deui akan meninggalkan dunia hitam ieu teh oh ngahaja eta mah di beureman ece subhanallah abdi mah sok resep kanu di beureman buukna teh eta teh gaul ece ari gaul teh GAUL disingkat gaul hartina gaya anak urang leuweung eta teh Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ibu ibadah capek ibadah haji umroh ibu tacan ka Mekah koyong kabita sapertos Pak Haji Api Pak Haji Ibu Haji Uyun tegaduh artosna suhunkeun ka Allah dan nu gaduh Mekah mah sanes jalmi anu seueur artos nu gaduh Mekah mah jalmi anu dinasibkeun ku Allah dan nu gaduh Mekah na Allah nu gaduh Madinah na Allah tong hese ibu suhunkeun ka Allah amparkeun sajadah hegsing nangis bari nyuut teh nganggu doa teh Gusti abdi teh hoyong ka Mekah tapi tegaduh artos ya Allah geus kabayang geuning itu Ka'bah kabayang multajam kabayang Hajar Aswad kabayang rawadhah abdi teh hoyong kadinya ya Allah tapi abdi teh gaduh artos tapi ibu didoakeun ku Allah diijabah doa ku Allah yakin ti mana min haisulayah tasib bakal datang rezeki ti mana wae ya Robbal jika Mang Romli jeung Bi Icih tatangga abdi umurna sabaraha tahun Bu bukan usia muda geus 85 tahun ka Mekah pakokolot di mana artosna dabuhan merenang getol ngadua ya Allah hayang ka Mekah sementara sawah jualan teu boga kebon teu boga dahar ge saya aya euceul ngan meureun geus kuat nasib ti Allah ku seueur ngadua syariatna Pak Haji Mang Romli eta jeung Bi Icih teh tageuning teh pucuk datang moga-moga ieu nu mere teh pucuk sing ditarima iman Islamna nuhun ngan ieu tunuh ieu teh penyakit tunuh ku sprite biasana aduh gaya si calanana legging di alieu mun di awe mah nu kitu teh legging di lalaki mah pensil biasana mangaranna teh di istri mah legging nu kitu teh anu merecet itu ngepres eta teh legging calana lepet gegeleun anjing teh atur nuhun anya moga-moga ditarima iman Islamna mohon sing husnul khotimah dihampura dosana amin gitu can maut ngadoa eta teh ibu lain jangka nu maut jangka nu hirup ece teh kudu ngadoa ya Allah hoyong maut husnul khotimah abdi teh sieun ibadah teh sia-sia haek maut teu mawa iman Islam ya Allah abdi tampi iman Islam hoyong maut husnul khotimah kitu dari maut mah teu aya nu uning atuh nya sok ieu put mantuna Pak Haji anom keneh Pak Haji tos sepuh abdi sami yuswa mah di luhureun sia maut mah teu uning abah tos sepuh duka saha heula maut menyebah duka abah ti heula duka abdi paneuri itu duka sabalikna nyabahnya abdi ti pengker Pak Haji Apip ti payun nyabahnya subhanallah ibu ka Mekah sok yakin tingali kamari Mang Romli jeung Bi Icih eta 85 tahun usiana ti mana artosna si horeng teh nasib nu kuat gara-gara putrana anu bungsu geulis rupana teh kawin ka aki-aki geus kitu we jalan nasibna meureun kawin ka aki-aki sapertos si abah ieu aki-aki teh ngan itu mah itu bu rada gagah keneh dabuhan jalmi kaya toko emasna di mana-mana beunghar inti nama begitu dikawinkeun ku si Abah Romli budakna kasih aki eta langsung ibu didaftarkeun haji diberangkatkeun umroh nasib anuku kabitan teh ibu sok bikeun anak eceuk aki-aki atuh tuh kasih aki itu bikeun subhanallah ibadah capek haji umroh teh tapi ibu aya kakapok teruskeun ka Pak Haji da capek di Mekah teh atuh capek tawaf sa'i teh bayangkeun jutaan manusia tapi hoyong deui ibu kabayang teh nu atos mah bade ka Mekah teh tibir ali teh tos nawaitul umroh tawahram tu billahi taala na mobil bus teh labbaik Allahumma labbaik dugi ka Mekah ningali Masjidil Haram ningali Ka'bah Allahumma zid hadal baita tasrifan bade tawaf bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar kana naon ibu kana Hajar Aswad bari Hajar Aswad mah teu katingali da jutaan jalmi atuh geuningan kada istilam sunat ibu bade tawaf bismillahi Allahu akbar sanajan ibu nama di mana asal ayeuna tos lempeng sareng lampu berarti di pali ditu aya Hajar Aswad diangkatkeun panangan jemaah sadayana raeng bismillahi Allahu akbar ieu teh bakal jadi saksi dampal panangan ibu nu pernah nyium Hajar Aswad jaga urang ku Allah bakal dikasurgakeun jeung Hajar Aswad tong waka amin dan can ka Mekah nage insya Allah kumaha ibu da teu pernah ka Mekah atuh sok ayeuna balik ngaji ieu teh ka salaki teh bismillah Allahu akbar sok teh kitu ka salaki ya Allah ning tara pada boro-boro ibu abdi ge tara sabab ibu bang uih ngaos daek nyium salaki akur jeung nyium Hajar
Tah matak ibu ayeuna mah geus diwartosan engke uwih ti dieu salaki ece talian sukuna. Barogod leungeuna golerkeun dina kasur ciuman menang 20 kali mah. Cek ibu teh cicing sasalaki aswad gitu. Oh, cium komo salakina hideung mah. Anggap we hajar aswadnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ibu ngamanja ka salaki teh ulah keur anyar kawin wungkul sok ayeuna ku CP brida bakal karaos atuh anyar kawin mah masih kene geget masih kene bogo abdi we ce duka kunaon da keur anyar kawin mah meuni cacadelan ngobrol ge aduh blug labuh abdi meuni ka salaki teh embis gebis ge meuni embis cek salaki teh angun cenah. Ya Allah, ariut ya oskado, nah lulus ya irek, ayo nama boro-boro, ariut modar sih. Ati tajong, pengaruh ayo lompang kudu neule gerak cen. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada cinta lagi.